ngagambarkeun kaayaan di masjid. Harita jalma-jalma geus rengse salat berjamaah asar, sebagian geus balubar. Tinggal sababaraha urang bae anu masih keneh ngariung, di antarana Mbah Rustam, Kiai Arif, tua kampung Palebe, Pak RT, juragan pangsiun Mang Boil, paramlan jeung baturna katut Mang Rudin tau ge aya. Kadenge Palebe cumarita, atur nuhun sadayana masih keneh ngariung. Nya utamina mah ka Abah. Kalarasan sim kuring teh aya priogi ka Abah. Cek Palebe kadenge mimiti cumarita, mohon atuh aya pergi naon Palebena. Cek Mbah Rustam, nu aya di dinya kabeh malencrong ka Palebe jeung Mbah Rustam. Di sajen pihak bisa tukang inding, nyata inding peranti berjamaahna ibu-ibu, si horeng geus aya Ceida. Barang ngadenge omongan Palebe, Ceida geus rancung-rancung bae cirina, hayang ngadenge jelas naon anu rek diobrolkeun ku Palebe jeung Mbah Rustam. Malah diukna oge ngageser ngadeukeutan inding, celina menitesikna ditempelkeun kana inding. Meureun ti ditu mah ameh leuwih jelas. Ceida ngagerentes, tah, sigana rek ngomongkeun perkara jual beli imah ieu. Aing pokona mah kudu nyaho, jeung kudu kabagian persenana, gerentes Ceida. Sedengkeun Palebena harita sampai neruskeun di omonganna teh ngaret heula ka Paramlan. Paramlan surti unggek tuluy ngageser diukna ka Palebe, malah meniti sirikna turna ge ditempelkeun kana tur Palebe. Sanggeus kitu Palebe kadenge cumarita deui. Janten kieu Bah, tadi sateacana kuring ka masjid, di jalan sim kuring teh ngobrol heula sareng ieu Paramlan. Nya ari intina mah hoyong neraskeun deui cenah obrolan perkawis rompok Mang Rudin teh anu tos digaleh ku Abah. Cek Palebe, Mbah Rustam ngahulang teu dilapok nembalan. Punten Palebe, ari perkawis rompok Mang Rudin anu tos digaleh ku Abah mah sanes tos beres tadi teh. Pancek Abah teh tadi moal ical deui, ku Abah teh imah teh bakal dijicingan. Tembal Mbah Rustam. Nu sajen aya di dinya ngan saukur caricing Bandungan teu aya nu wani nyarita sakemek-kemek acan. Di sajen pihak Ceida mah curing hak. Kaget barang ngadenge obrolan Palebe jeung Mbah Rustam teh anu si horeng imah teh geuning cenah nu dijual teh imah Mang Rudin tah. Geuning si horeng imah Mang Rudin tah. Eta mah hargana ge moal sabaraha? Imah butut kitu. Tapi geuning Paramlan sampai wani rek mere persenan 5 juta cenah. Teu ngarti. Aing jadina penasaran ya. Gerentes Ceida deui. Sedengkeun Mang Rudin tana oge ngagerentes. Bener oge geuning omongan si Onah teh. Si horeng Paramlan teh masih keneh penasaran geuning kana imah aing anu geus dibeli ku Abah Rustam. Untung aing ieu salat berjamaah jadi aing nyaho. Bener. Emang ari ibadah mah loba halusna. Gerentes Mang Rudin tah ari Palebe tuluy kadenge deui cumarita. Sumuhun ari kitu mah Abah sadayana oge pantos mireng. Yen Abah teh tadi nyarios moal ngical di bumi Mang Rudin tah anu terus digalih ku Abah. Mung ieu mah bilih Abah hanjakal. Lantaran ieu mah aya hubunganna sareng perkara agama Bah, pami eta bumi dical ku Abah teh. Eta ge cek pengen mucim kuring bilih Abahna kalebet jalmi anu ngahalang-halangan ibadah engkena. Cek Palebe eureun heula ngomongna. Mbah Rustam jeung sejenna nu aya di dinya kerung. Kasup Kiai Arif oge ngalasa heran ku omongan Palebe, tapi kabehana can aya nu wani ngomong. Ari di sajen pihak Ceida anu teu tadi ngintip malah jebi ngadenge omongan Palebe kitu teh. Dasar utek licik kata si Lebe. Aya be akalna make ngomong agama sagala eta supaya Mbah Rustam deui deui ngajual imah Mang Rudin tah. Jangan munafik kitu teh. Daripada liting. Nu penting mah aing oge kudu kabagi. Aing kudu kabagi persenan pokona mah. Gerentes Ceida. Ari maksud Palebe teh kumaha? Naon hubunganna jeung perkara agama lamun kuring ngajual eta imah? Komo geuning malah disebutkeun kuring bakal hanjakal sagala. Disebut ngahalang-halangan jalma nu ibadah. Naon maksudna eta teh Palebe? Cek Mbah Rustam. Ieu Bah, salas nama ieu. Bahasa tadi kuring ngobrol sareng ieu Paramlan. Saurna anjeunna hoyong ngagaleh bumi anu Mang Rudin tah. Nya anu tersebut kagaleh ku Abah teh emang tujuanna mah kanggo usaha. Tapi sanes mengusaha dina perkara dunia anjeunna mah anu utamana mah usaha dina perkara akhirat. Palebe bisaan bae ngomong nama Mbah Rustam kerung deui bae.
can ngartieun. Kitu deui nu sejenna iwal ti juragan pangsiun anu mimiti ngarti kana tujuan omongan palebe. Oh aing ngarti ayeuna mah si lebe teh rek ngolo si Rustam supaya mikeun imah nu si Rudinta nu geus dijual teh ya. Dasar lebe kumplung. Tapi keun ku aing dibantuan pisan ngomongna supaya dijual di ku si Rustam. Kerantas juragan pangsiun di sejen pihak tua kampung jadi kabawa penasaran naon maksudna omongan palebe teh. Tuluy tua kampung nanya bangun teu sabar. Cek kuring mah kieu palebe. Sok kajentre bae tuh ngomongna ambi abah sareng mesenesna ngartos. Geus teu kudu asa-asa atawa sapotong-sapotong. Sok jelaskeun naon sebenarnya maksud omongan palebe teh. Naon hubunganna jeung perkara agama soal jual beli imah Mang Rudinta teh. Cek tua kampung bangun penasaran. Palebe ngalenghap heula panjang sampai nyarita. Tuluy ngareret ka Paramlan bari rada gicepan. Kumaha Paramlan? Mending jelaskeun bae nya supados puguh. Cek palebe bari ngicepan ka Paramlan. Paramlan unggek. Sok bae palebe. Cek abdi ge, abdi matos masahkeun sadaya ka palebe. Tembal Paramlan bari jeung main oge sebenarnya teu ngarti naon nu rek diomongkeun ku palebe teh. Satuluyna palebe ngalieuk deui ka Bah Rustam. Kieu Bah ye. Oge kasadayana nu aya di dieu. Tadi ieu saur Paramlan waktos di jalan, saurna maksad anjeunna hoyong ngagaleh rompok Mang Rudinta anu tos dipeser ku Bah Rustam teh ye. Sakumaha tos kapireng tadi ku sadayana anu tadi ngariung teh di bumi Mang Rudinta nyaeta kanggo usaha tambang pasir. Nya cek istilah urang kampung mah kanggo panugaran keusik kitu da eta tanah teh ngandung keusik cenah kitu. Ler sanes Paramlan. Palebe ngalieuk deui ka Paramlan. Paramlan unggek. Ari Bah Rustam pok nanya deui. Tuluy naon hubunganna tuh jeung perkara agama jeung ibadah teh kamar eta mah urusan dunya. Tanya Bah Rustam. Kuring teh teu acan anggus Abah ngarios teh. Jadi kieu saur Paramlan teh hasil tina ical galeh keusik teh saur Paramlan ceunah bade dianggo amal. Nya batinna teh kitu Bah. Saurna bade disodakohkeun kanggo warga dieu. Makana pami Abah teu ngical eta bumi sareng tanah nu Mang Rudinta anu tos dibeser ku Abah. Sami bae Abah sareng ngahalang-halangan jalmi nu rek ibadah, rek amal. Cek palebe siga nu heueuh bae ngomongna. Ngadeng kitu Bah Rustam meni olohok kaget. Kitu deui Paramlan sorangan sarua kaget. Lantaran manehna teu rumasa ngomong kitu ka palebe jeung cek pikirna ari manehna mah tujuanna jang bener-bener usaha bisnis. Lamun hasilna kudu diamalkeun atau disodakokeun ka warga kampung Cihirup mah nya tangtungna bae cenah bakal rugi. Paramlan tuluy noel kana pingping palebe bari ngaharewos. Duh, geuning nyarios kitu atuh palebe. Yeuh apan abdi mah ngagalih tanah teh sareng bumi. Lelas-lelas kanggo usaha. Hayang neangan untung. Ayeuna coba pikir ku palebe. Lamun hasilna kedah dibagikeun ka warga dieu mah atuh meureun abdi teh rugel tekor atuh. Mulai untungan. Cek Paramlan ngaharewos. Palebe seriletik tuluy malik ngaharewos deui ka Paramlan. Tos Paramlan. Paramlan mah cicing bae kumaha cek kuring. Lantaran omongan kuring mah pasti jitu. Paramlan pasti kenging dua keuntungan. Kahiji tanah sareng lompok Mang Rudinta dijamin pasti dicari ku Bah Rustam ka Paramlan. Kedua, Paramlan oge bakal menang pahala. Cek palebe sarua main oge ngaharewos. Aku bahat wari palebe. Ada kenging pahala tibana kapan cek kuring oge. Kuring maniatna sades kanggo amal. Tapi kanggo usaha bisnis. Paramlan ngaharewos deui. Ih, ari Paramlan tong seueur saur. Ayeuna mah kieu bae, turutkeun bae naon anu dicarioskeun ku kuring. Carioskeun bae leres Paramlan bade ngagalih tanah teh hasilna kanggo amal. Nu penting mah tanah sareng bumi Mang Rudinta teh janten baheula kaping ku Paramlan. Ari perkawis amal mah nu penting mah niat. Dari ku niat oge, nya maksudna ku niat hade pasti langsung dicatet ku malaikat. Ari perkawis engke tos janten mah kumaha engke bae. Kitu sanes. Cek palebe deui. Ngaharewos tapi rada panjang lebar. Paramlan unggut-unggutan. Nah tena ngagarentes. Bener oge omongan palebe teh. Nu penting mah niat hade heula. Geus pasti dicatat ku malaikat. Perkara engke mah kumaha engke bae. Macek aing bae engke mah. Garentes Paramlan.
sejen pihak Bah Rustam masih keneh katempo ngahulang. Ari kieu aing kudu kumaha ieu. Lamun ku aing dibikeun eta tanah, meureun aing teh anggar bae jadi jalma beunghar, sedangkeun aing geus teu hayang jadi jalma beunghar teh. Berat tanggung jawabna ke di akhirat. Ari teh dibikeun heueuh. Aing dianggap ngahalang-halangan jalma nu rek amal meureun. Dosa eta teh hukumna. Tapi da alus nama aing mending minta pendapat heula Kiai Arif. Nah bener teu aya keterangan dina agama. Gerentas Bah Rustam. Sedangkeun nu sejen masih keneh ngan saukur caricing. Kabehana malan cerong ka Bah Rustam. Nah tena kabehana oge parahi galecok. Rupa-rupa galecok nama tua kampung jeung PRT mah memusingkeun kana kaayaan Bah Rustam anu katempona siga kieu salah kitu salah. Ari juragan pangsiun mah mikirna lain, cek pikirna Bah Rustam cicing bete ngan saukur taktik cenah supaya hargana leuwih naik deui. Sedangkeun Mang Rudinta jeung Ceida anu masih keneh keur ngintip ngaharepkeun Bah Rustam teh mikeun tanah supaya dijual. Lantaran ari maranehna mah ngarep-ngarep persenan. Kitu dina hate masing-masing anu aya di dinya. Keur kitu kadenge palebe cumarita deui nanyakeun kaputusan Bah Rustam. Kumaha Bah, pamitos kitu bade dicaltan teu eta tanah teh? Tanya palebe deui. Bah Rustam katempo ngareha panjang bangun kuseunggah nembalana. Keke heula palebe. Kuring rek menta heula pendapat jang Kiai. Tembal palebe. Nya atuh sok Bah, taroskeun heula ka jang Kiai. Da pasti sarua pendapatna jeung kuring, cek palebe deui bangun teu sabar. Bah Rustam ngareret ka Kiai Arif pok nyarita. Punten jang Kiai, nah aya teu katerangan agamana. Lamun urang ngahalang-halangan jalma ibadah eta teh dosa, masih teu kahaja oge. Tanya Bah Rustam ka Kiai Arif. Leres pisan eta teh Bah. Aya kateranganna kitu, diantarana anu bakal jadi penghuni neraka, anu bakal ngeusian api neraka eta teh salah sawiosna nyaeta jalma anu sok ngahalang-halangan baturna anu rek ibadah. Tembal Kiai Arif. Ari Kiai Arif mah ngajawabna sayana teu aya maksudna naon. Bah Rustam ngahulung deui bae. Si horeng bener keterangan tina agamana cenah. Aing percaya ari ka Kiai Arif mah. Lamun kitu carana aing alasan teu ngajual eta tanah. Nya kepaksa tuh aing ayeuna kudu dijual eta tanah teh ku aing. Gerentas Bah Rustam. Kumaha Bah? Pada dical teu eta tanah teh? Da kitu geuning saur katangan Kiai Arif oge. Cek palebe deui bangun teu sabar. Nya atuh ari kitu mah palebe ku Abah bade dical deui eta tanah teh. Jawab Bah Rustam. Atuh palebe paramlan Mang Rudinta. Malah Ceida anu teh tadi ngintip di satukangan inding oge ngarasa barungah alhamdulillahirabbil alamin. Tah sisauna bade dical deui tanah teh paramlan. Cek palebe. Mohon palebe alhamdulillah. Abdi bingah pisan milengna. Cek paramlan. Nu sejenna nu aya di dinya ari lubungah iwal ti juragan pangsiun anu katempo zaman nu dahaseuh mah. Urang ajar pintar oge ta si Rustam. Pura-pura tahan harga, tungtungna mah dijual oge. Dasar kumplung si Rustam mah. Gerentas juragan pangsiun. Di sejen pihak Mang Rudinta oge sarua ngagerentes. Ayeuna tanah aing geus diberi ku Bah Rustam, geus aya kecap narek dijual di cenah. Aing kudu nuntut ditambahan deui ka Bah Rustam. Ulah bae maehna lamun sampai teu mereka aing mah. Gerentas Mang Rudinta. Kitu deui Ceida anu tadi ngintip sarua ngagerentes. Lah kadara pideuteun deui mah ya, pideuteun nya aing. Ti palebe anu bakal menang persenan, aing tetep kudu menang duit. Kitu deui ti paramlana. Aing oge kudu menang persenan. Sarua kudu 5 juta kos palebe. Ya carana mah gampang. Si Idam pasti boga akal bae. Gerentes Ceida. Tah kitu. Ayeuna tos kapirang ku sadayana. Abah tos ragrag kecap yeuh. Tanah sareng bumi anu tadina ladang ngagaleuh ti Mang Rudinta teh bade dical deui ka paramlan. Sadaya tos janten saksi. Ayeuna paramlan kantun ijab kabul. Eta tanah sareng bumi teh bade diartosan kontan tak kumaha. Cek palebe bade ngareret ka paramlan. Tapi sameh paramlan nembalan kadenge Bah Rustam cumarita heula. Ulah gorong gusuh palebe sakedap kuring rek tumaros deui heula ka juragan Ramlan supados jelas. Supados sim kuringna ulah jakal di akhirna. Cek Bah Rustam.
Ada yang gitu paramlan baturna jeung palebe raruaseun. Sieun bisi Bah Rustam ngabatalkeun deui niatna mereka ngajual imah ka manehna. Di sajen pihak juragan pangsiun ka tempat jebi ngadenge kitu teh. Yah, geus akal-akal deui bae eta si Rustam. Aing ge nyaho pasina oge minta ditaikeun harga eta teh. Gerentas juragan pangsiun bari rada jebi. Kumaha bah, bade narusun deui naon nya? Insyaallah kukuring diwaler. Cek paramlan nembalan omongan Bah Rustam nu aya di dinya kabeh merencong ka Bah Rustam. Ari Bah Rustam napok nyarita deui. Ieu sepados abahna tenangnya. Abah bade tumaros ieu. Nah leres pamitanah sareng bumi dical ka juragan. Ku juragan hasilna kanggo amal. Tah eta we pertarusan ti abah mah. Kulantaran terus terang ieu. Pami sanes kanggo amal mah ku abah moal dical. Cek Bah Rustam tandes. Paramlan ngareret ka palebe. Palebe surti ungguk bari ngaharewos. Sok carioskeun be paramlan. Leres kanggo amal gitu. Nu penting mah kapisarila tatanahna. Cek palebe ngaharewos. Ari geus kitu mah tuluy bae paramlan teh nembalan omongan Bah Rustam. Sumuhun bah, sapertos anu dicarioskeun ku palebe. Eta atas paniatan kuring. Yeun hasil tina usaha kuring teh nya dina tanah eta kanggo amal, kanggo sodakoh ka warga dieu. Cek paramlan omonganna geus teu siga nu asa-asa deui. Tah, ari kitu mah abah oge regreg. Ayeuna tos kasaksian ku sadayana. Naon anu janten paniatan juragan Ramlan? Kumaha nyaksian sadayana? Cek Bah Rustam. Kabeh nu aya di dinya ngaromong nyakseni meuni saur manuk. Satuluyna Bah Rustam cumarita deui. Ayeuna kulantaran tos raga kecap ti juragan Ramlan, yeun tanah abah anu nang meser ti Mang Rudin teh bade digalih deui ku anjeunna. Anu mana hasilna cenah kanggo amal. Nya ku kituna ayeuna eta tanah teh ku abah bade dical deui. Kumaha cara ieu kabulna sareng sabaraha hargina bade digalih teh juragan? Tanya Bah Rustam. Paramlan nembalan. Kieu bah ari bade digalihna mah sapertos tadi teh nya kukuring hargina eta tanah teh bade diartosan 50 juta. Tapi dibayar kontana mah enjing bah manawi ayeuna sim kuring bade masihan uang muka heula kanggo tanda jadi. Bade masihan 20 juta heula. Kumaha pami kitu bah? Cek paramlan. Nya abah mah satuju bae kumaha saena. Jawab Bah Rustam pondok. Atuh tuluy paramlan teh ngalieu ka baturna. Mang Darna eta punten kaluarkeun atos kanggo Bah Rustam 20 juta. Cek paramlan ka baturna. Teu talangke baturna paramlan tuluy ngaluarkeun duit 20 juta meuni kepokan. Sor ditunda hareupeun Bah Rustam. Tah mangga nyanggakeun abah hartosna. Cek baturna paramlan anu ngarandarna bari nyodorkeun duit gepokan meuni loba pisan. Atuh kabeh jalma nu aya di dinya arolohok kaasup juragan pangsiun oge sarua olohok. Di sajen pihak Ceida oge meuni molongo hejo. Nempo duit teh bari jeung teh sadar Ceida nyarita. Waduh, eta duit loba pisan. Cek Ceida teh sadar. Atuh nu aya di dinya kaget. Ngaralieu ka Palebah Inding Mas Sigit. Barang ngadenge sora Ceida teh. Ngan waktosna seep ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugia katampi kalayan kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.